Pinduk waktu anu rahayu ninggang mangsa anu sampurna malati ligarna ati campaka mangkakna dada beber layar tarik jangkar sumangga urang sakseni kurang sadayana prosesi ngaras kali siraman bersana Neng Sophia Febrianti putri bungsu Bapak Asep Sopani kali Ibu Nina Mira. Upacara ngaras kali siraman persembahan arweding dikawitan ku upacara ngecakeun Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shlahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idza'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid alayah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahirabbil alamin. Hadratul mukarramun anu kesingkeuring dihormat para alim ulama, para juama, asatid wal asatidah, wabil khusus keluarga besar panganten, keluarga besar Bapak Asep Sopandi kali Ibu Nina Mira anu kesingkeuring dihormat. Sabadana nyangakeun salam tahiyatul islamiyah langkung tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji miwa syukur ka pangarsana Allah Subhanahu wa taala anu mana alhamdulillah rupina mangalangkungan kudrat kali irodat manah urang dina enjing-enjing ieu parantos tiasa riung mungpulung patapung lawung pamprok jonghok dia katempatan nyaeta dina raraga nyakseni hiji upacara adat mangrupikeun upacara adat Sunda nyaeta acara ngaras anu diterasakeun kana acara siramanana Neng Sophia Febrianti putrina Bapak Asep Sopandi kali Ibu Nina Mira di dieu anu insyaallah rupina mah dina dinten enjing mantena sejang ngadahuk rupina mah ka Cep Muhammad Akrom Permana Sidik putrana Bapak Jainal Arifin kali Ibu Aan Anisah. Atuh mudah-mudahan kumpul ngariung urang sadaya di patempatan sing dilungsuran di Wuhan ku rahmat kalih maghfirahna Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Saterasna teu hilap shalawat miwa salam mugia tetep dicurah limpahkeun ka panutan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka para kulawargina ka para sahabatna ka para tabiin para tabiin untuk pungikeun ka urang sadayana anu sami-sami sujami turut mitumut kamantana dugi ka yaumil kiamah amin ya rabbal alamin. Para sepuh miwa pawargi sadayana rupina masing kuring sejak naukidan atanapi niatan deui sejak ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka kersana rupina mah Bapak Ustad Yaman anu mana mantena parantos ngadedelan atanapi ngajejeran kana acara pangaosan tawasul oge tausiah
anu alhamdulillah rupi nama disenengan ku ibu-ibu di majelis taklim al-hikmah atuh sekali deui urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala pamugi anu nami parantos kalaksanakeun acara pangaosan tawasul oge tausiah malah mandar sing janten kaberkahan oge aya dina qabulna Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Saterasna rupi nama pamaksadan Seubul Bet ieu pamaksadan kersana keluarga besar Bapak Asep Sopandi rupi nama tikawit sababaraha dinten kapengker dugi rupi nama dina waktosna dina acara enjing dikawit rupi nama sababaraha dinten kapengker dugikeun ka dinten enjing waktosna dina hari H pamugi aya dina kalancaran aya dina kasalamatan oge aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Pala bagi sadayana rupi nama sate acan di pedar naon ari ngaras naon ari siraman sumangga ayeuna urang kawitan acara ngaras sareng siraman persembahan arwedi. Sok sanaos acara ngaras atanapi siraman rupi nama gaya tumalina sareng kaidah agama nama nanging urang daya lepatna urang nyukcuk galur karuhun kapupur mapai laratan sepuh urang baheula supados kauninga rupi nama ku para nonoman sareng supados teu janten pertarosan dupi kecap ngaras kawitna nyaeta tina bahasa kawi anu hartosna nyaeta sungkem atanapi munjungan dina bahasa Sunda aya kecap ngaraas anu hartosna nyaeta mentasan cai walungan anu deet kukituna kecap ngaras sareng ngaraas teh rupi nama aya tumalina sareng cai nanging anu dimaksud kecap ngaras dina budaya Sunda mah nyaeta ngawasuh dampal sampean Ibu Rama ku perantawisan cai janten cocok sareng loyog hiji putra anu bade mitembian ngambah kehidupan anyar ngambah alam rumah tangga sejak edok kempor sumolondo nyuhungkeun dihapunten kasepuhna Neng Sophia geulis dina dinten ieu sasakna hidup nuju cicing di hiji basisir nyawang ka tengah lautan ninggal ombak anu sakitu umpal-umpalan sareng gelombang laut anu sakitu ageungna di dinya aya hiji parahu anu bakal ditumpakan engke sareng caroge
tangtosna wa eta parahun teu salawasna aya dina kaayeman, tangtosna wa eta parahun teu salawasna aya dina katentreman, tapi tangtosna wa eta parahu bakal ngaleong ka katuhu sareng kakenca anu pinuh ku rupa gogoda sareng cocoba. Ku kituna urang doakeun kurang sadayana ya mudah-mudahan Neng Sophia Febrianti dina ngayuh bahtera anu rumah tanggana sareng Cek Muhammad Arkam permana sidik teh sing teu kacanaku sakaba-kaba gelombang laut anu sakitu ageungna, amin ya robbal alamin. Sim kuring sejapu beujeuh di mana hidup tos gaduh panutan anu enggal nyaeta sasatna hiji caroge omat geulis hidup urang rek nahilapkeun kana jasa ibu ramah hidup. Ibu hidup anu parantos ngandung hidup di sabulan leherang, 2 bulan rumenggang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan kolot, 8 bulan ngora, 8 bulan gubrag dalam dunia. Kalawan ditampanan ku kanyahna ibu ramah hidup, sasat getih anu ngalungkrah, cai karingat anu ngucur, ditetela dengan gelis, kanyah ibu ramah hidup, da aya wates wanganna. Ku kituna beral ayeuna geura sungkeun hapuntenna kanu janten ibu ramah hidup, geura sungkeun pidu anak tinu janten ibu ramah hidup, geura wasuh dampal sampean ibu ramah hidup, geura seungitan dampal sampean ibu ramah hidup, anu ngandung hartos geura angkat harkat darajatna ibu ramah hidup. Sakali deui sim kuring sejapu beujeuh di mana hidup tos gaduh panutan anu enggal nyaeta sasatna hiji caroge omat geulis hidup ulang ngahilapkeun kana jasa sepuh ibu ramah hidup. Ramah hidup anu parantos ngayuga hidup disuksruk didungdung berang dijadikeun peuting, peuting dijadikeun berang keur ngabelaan hidup. Upami dietang ku artos tos sabaraha taun geulis tilas biaya hidup tingawitan lahir dugikeun ka ayeuna bade nikah. Upami dietang ku meter tos sabaraha ribu metereun tilas angguan hidup tingawitan lahir dugikeun ka ayeuna bade nikah. Ku kituna sakali deui beral ayeuna geura sungkeun hapuntenna kanu janten ibu ramah hidup. Neng Sophia geulis hidup ulah rek kunjung ka gunung, ulah rek muja ka sagara, sabab naon gunung mah sok rajan urug, sagara sok rajan bedah, tapi hidup kudu munjungnya ka indung, mujanya ka bapa, sabab naon indung mah tunggu rahayu nya bapa tangkalna darajat. Anu dicalikan ku hidup eta teh sinjang 7, sinjang ka meumeut ceuk paribasana ge dianggon ge salebaran sakali, tapi ari ka putra mah teu aya barang anu kinasihan estu sadayana dipasikeun. Kitu kanyahna ibu ramah hidup ka hidup tapi tah can tangtos lupina sakitu dan ibu ramah hidup. Sinjang anu 7 teh ngagaduhan makna atanapi perlambang. Anu kahiji manana iman rukun iman aya genep, anu kadua manana Islam rukun Islam aya 5, anu katilu manana ihsan bohong imanna jeung Islamna urang lamun teu barengan ku kaisanan ku kabeneran, anu kaopat lambangna ikhlas sagala rupi padamalan ku dirasaran ku kaikhlasan, anu kalima lambangna soleh solehah putra putri anu soleh solehah nu ngadoakeun ka ibu ramana, sabab naon aya keterangan ida matabnu adama ing kota malu ilamin salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin mau bihi awaladun solihin yadulahu. Di mana maut hiji anak Adam mangka putus segala amal perbuatan anak angin anu til perkara, anu kahiji sedekah jariah, anu kadua ilmu anu mangpaatkeun, anu katilu putra putri anu soleh solehah nu adoakeun ka ibu ramana. Lambang anu kagenep nyaeta sidikiyah, lambang anu katujuh nyaeta mukorobah. Mukorobah teh hartosna akrabna atawa deukeutna antara urang sareng pangeran urang sakitu rupina mah. Para sepuh miwah pawargi sadayana sumangga urang sakseni ku urang sadayana hiji putra anu seja edok gempor sumulondo nyuhkeun dihapunten ka sepuhna kapayunan sekali. Neng Sophia cobi tinggal heula kapayun, tinggal kapayun teu pamun teu mamah sareng ramah hidup. Di payunan hidup aya 2 sosok mamah sareng ramah hidup. Mamah nu ngakandung 8 sasi lamina dugi ka kubragna magelaran kalah dunya, ramah hidup anu ngayuga hidup. Payus kalayan pantes hidup dina danget ayeuna seja nyuhkeun dihapunten, seja nyuhkeun pidoana, seja nyuhkeun restuna tina janten ibu kali ramah. Palawargi sadayana urang kupingkeun ku urang sadayana kedalisan tinu janten murang kali kanggo nyuhkeun dihapunten, nyuhkeun pidoana tinu janten ibu kali ramana. Bapak, tidak ada harta aku
Sophia yang dapat mencerminkan rasa sayang dan terima kasih kepada mama dan bapak yang telah menyayangi jaga bersama dan mendidik gak bisa menjadi seperti ini. Mama dan bapak, terima kasih banyak atas kesabaran mama dan bapak dalam membesarkan dan mendidik Sophia seperti ini. Mama dan bapak tidak pernah berhenti melimpahkan kasih sayang kepada Sophia. Mama dan bapak, Sophia mohon izin kepada mama dan bapak untuk dengan ikhlas menghidupkan Sophia dengan bapak yang insya Allah akan menjadi hidup Sophia ke depannya. Sophia mohon maaf kepada mama dan bapak sebuah kesalahan yang pernah Sophia lakukan, baik ini sengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih mama dan bapak untuk semua kasih sayang dan cinta yang telah mama dan bapak berikan untuk Sophia. Sophia tidak pernah berhenti sayang kepada mama dan bapak walaupun telah meninggal dunia. Sophia dan bapak selalu berusaha untuk membuat mama dan bapak bangga dan bahagia. Sophia memohon doa restunya agar kehidupan rumah tangga Sophia nantinya dapat menjadi rumah tangga yang sakinah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, izinkan hamba untuk terus bersyukur atas rahmat karunia karena Sophia dapat meneruskan kedua orang tua Sophia telah melaksanakan amanah. Maka sayangilah dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku dan jadikan mereka dua hamba-hambamu yang sukses dan selalu menyempatkan kebahagiaan dan kebahagiaan. Ma, Pak, terima kasih semuanya. Makasih atas 20 tahun ini sudah mengurus Sophia dengan baik. Terima kasih. Yang Sophia dedek nulis anak ing, anak bapak, anak mama, tombol disuhunkeun dalah teh disuhunkeun oge. Mama sareng bapak parantos ngahapura sagala rupana kana sagala rupina dosa sareng dosaan. Sa mama sareng bapak oge ngarestuan ngadoakeun mugia rumah tangga hidup sing sakinah mawadah warohmah, sing mulus rahayu berkah salamet tebih tina balai barak rezeki panjang umur ageng milik pek didoakeun ku babanengnya. Keluarga sadayana alhamdulillah rabbil alamin rupi nama-nama parantos kakupi kurang sadayana kedalisan tina janten murang kali kanggo nyungkeun dihapunten nyungkeun pidoana tina janten ibu ramana ayeuna urang sakseni kurang sadayana hiji putra hiji putri anu sejaya dok dempor patarema panangan nyungkeun dihapunten nyungkeun pidoana tina janten ibu kalirama sok kamamaheun. Ya sambil salawat ila mana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sok sungkeun kedalkeun dina amanah hidup sungkeun hapunten sungkeun pidoana ti janten mama hapunten Neng Sophia mama tetes mengandung salapan sasih lamina dika budrak nama gelandeng kalam dunya di alit di memenan ditatap diusap di kiwari abdi teh oleh-oleh nyesahkeun mama
pamugi mamah siri doa bisa ngambah kehidupan rumah tangga mugi doana nu bisa siap kali bogena dipeluk mamahna dipeluk kiri nyantai peluk kiri tahan sok harewas gede kana cepil mamah nyungkeun hapunten nyungkeun bidoana ti mamah sok sambil nyungkeun teras peluk kanan nah gitu sok sami nyungkeun hapunten deui hareos gede kana cepil mamah nyungkeun hapunten nyungkeun bidoana ti mamah sok ayeuna disun kening neng Sopiana ku mamahna tahan ku mamahna kening tahan bismillahirrahmanirrahim tahan doakeun tah sok tos ayeuna canak sampean mama sok diwasuh al jannatu tahta min aqdamil ummahat surga ayeuna dina dapa sampean anu janten ibu sungkeun pidoana sungkeun restuna dina janten ibu dina janten mama sok nah teras gitu nyungkeun baktosna nyungkeun restuna dina janten ibu dina janten rama sok ngadieukeun kana kaldoana dilapan sok dilapan teras disengitan anu hartos geura sengitan keluarga geura angkat harkat derajatna anu janten keluarga sok ayeuna sumujud kana sampean mama sok doakeun ku mamahna anu bager anu soleh sok doakeun ku mamahna Duduh tulis anak mama puluh tahun libur tahun hidup di lorong di api di jari kita ngejeng di dama-dama ayeuna hidup cenduk waktu nak ninggang mangsana anak itu bisa jeung mamah sedang bapa harap mah lain sugan dados kedua akan hidup bral anak geura mencan geura payunan rumah tangga hidup sok dipeluk deui mamahna ka luhur mama pasti ridho Sobayana sabana nanti mama teras ka bapak sami nyungkeun pidoana nyungkeun resna ka bapak tepangan bapak sok sami salimala sok sambil salawat ke penawana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sok kadalkeun deui nyungkeun hapunten nyungkeun pidoana ti janten ramah hidup bapak hapunten neng Sofia Gerneng mah bapak teli ibarat bentang nu teguh nu yuhan nyebarkeun ku kadudukan neng diwari neng sedang apa kehidupan rumah tangga dan teu waleh-waleh nu disungkeun ku neng bidua sareng bidua ti bapak sok dipeluk bapana ka luhur harewas geuning kana cepil bapak nyungkeun hapunten nyungkeun biduana ti bapak sok peluk kiri kanan neng Sofia mohon sok harewas geuning kana cepil peluk kiri kanan disun kening nading ku bapak sun kening daya taarna sok ayeuna canak sampean bapak sami kawan dibasu sok diwasuh saur paripos Sunda mah dubulu nyawa saeb ngaler saeb idul sampean ieu pisan anu ngabelaan ka diri dikawin ali dugi tekaina dewasa dugi tekaina bade nikah sungkeun hapuntenna sungkeun pidoana sungkeun restuna ti janten ramah hidup sok sabarana diwasuh teras dilapan sami disengitan deui anu hartos sengitan keluarga geura angkat geura harkat derajatna di janten keluarga sok ayeuna sami ieu kana sampean rama mau babaktos kana sampean rama sok doakeun ku bapana sok doakeun bismillahirrahmanirrahim dedeuh geulis anak king anak bapa bagja teman keur bapa mah hidup geus boga tekad anu suci enggal dina lapi-lapi hidup duaan kudu mancing ngasih ngimahan babagan rasa jatika rumangkana nabi di baju baru pisan sukali lasan pisan
beral anaking geura mencar geura payunan rumah tangga hidup dipeluk deneng ka bapak kaluhur aduh Gusti surasun sok ayeuna ka tengah melukna ka mama sareng ka bapak kaduaan sok ayeuna sabadara ti Ibu Rama teras balik ka saka wawa tanapi karaka heula sok ngamitan mapai karaka ka uwa ka bibi ke sok paling heula mangga sok sun tangan terus dipeluk rakanan nyungkeun hapunten nyungkeun piduana tiraka sok kali itu tegedahmu barakawas dangang resmo laas-laas lujeng sok kabojona si amana bojona nu hiji deui sok ka uwa ka bibi sok sami teras karaka deui nyongkeun hapunten nyongkeun piduana tanpa kecap pilihan tanpa cinta bisa marengan sok teras hawa ka bibi ka sadayana masih kena dilebat biasa sok masih aya keneh sok si ade jadi eta kali dinya masih aya keneh tos lah didinya lah kali dinya mayung kadian kalau bagi sadayana rugi nama sampai rugi nama calon panganten kanu janten Ibu Ramana aya nama cahaya lepatna mengbengken aya nu janten Ibu Ramana sok raka-rakana oge nya aya nyongkeun hapunten nyongkeun pidoana ti Ibu Ramana ti kawitan ti kemar heula aoleh sareng aolih sok mangga nah ka ibu heula terus ka Rama nyongkeun hapunten nyongkeun pidoana salin terus dipeluk sok nyongkeun ka mama heula terus ka bapa mama nih heula ka dieu ka mama heula nah salin dipeluk peluk mamangna nah terus ka bapa sok aoli sok ade nu sanesna raka-rakana heula terus istri-istrina mohon sok nu aya bojona anu name ngantunkeun rupi nama bojona rakana mohon bojona anu name ngantunkeun urang doakeun urang sadayana mudah-mudahannya di alam pakureuna sing dicangkeun dipadangkeun ditampi iman Islamna ditempatkeun dina tempat anu sae muga Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin sok nyongkeun hapunten nyongkeun pidoana
wargi sadayana alhamdulillah rabbil alamin rupina mah acara ngaras nami parantos telaksanakeun atuh rupina mah sakedap deui bade diteraskeun kana acara salajengna nyaeta acara siraman. Dina waktosna aya acara siraman ibu-ibu pangaosan aya keneh ibu-ibu majelis taklim disarengan ku ibu majelis taklim kaos selawat mohon aya we biasana aya nya mohon aya.